dukungnya mangga biasanya mangga ya biasanya baru di air omongan mah. Hampura insun para pawang anu paksa koncara kemana-mana cu sayang anu kaiti karsana wah ilok anu gagaduhan ganteng kalem cu si Saraseri sok ketol jajan iya teh segala bisa anjeunna teh rek kai bisa silaturahmi bisa wah Kasmir gagaduhan tato gado jajan hirup di dunia jami mengalewatan dua pasangan ayah bener ayah salah ayah nu resep ayah nu ngewa ayah sadar pangkos ayah teu sadar mun dikodean disilokaan di kuda lumpi lamun urang sadar kedah muntang kamana lamun teu sadar oge muntang kasaha aya sanes anu dipuntangan ku kuda lumping ku kalembel sadar pantosna anu dicepeng teh kayakinan urang ka Gusti Allah tak kitunya kuda-kuda dina lamping pastinya jangnya ngaran-ngaran dina gawir jalmi lelenyapan sadar jeung teu sadar tah kuda lumping oge mere siloka kitu komo urang anu sadarnya jangnya
Abi salatnya suka banget. Ayo orang saling tunjuk kebudayaan kesenian. Ulah saling jatuh satu sama lain. Pada orang Sunda Jampang khususnya. Ayo para dewasa berbincang nyadanya.
resep bari kuruna lagu atuh kuruna anu resep kuruna atuh baraku dari aman sok orang laras-laras gitu dan kadu negaranya ayah hukumnya mangga hukumnya mangga ya biasanya mau rugi air rombongan mah gitu mau rugi air rombongan mah bapak hajat gitu kan bisa kira-kira nanti resep nah gitu kan jok kita duduk bersama ayo mangga yang begitu mangga kita duduk bersama sekirana aya hal-hal anu kada di badan penting simkuring terbuka lebar simkuring sapara kanca bilih gitu nya mangga gitu etang hiburan sasarengan para seniman ngelak petana awan anjeun mungkin kapayuna bade dibatur bae di mana wae urang saling jagi gitunya urang saling jagi hate ka hate rasa jeung rasa seniman hirup ku rasa sanes ku emosi itunya nanaon anu di awalan ku emosi nyatang tos bijilna emosi yuk orang rasa asa seni gitunya hari simkuring sakali ini moal rugi nyanya insyaallah moal rugi raos tadi taur atos segala rupina gitu moal panginten kagungan hajat seueur dirugi gitunya kumaha pisan sok tuh daripada bapak-bapak anu tidak berkepentingan sok mundur atoskeun kepada anu dewasa tong pada emosi nya eta murang kali pilih aya naon sok teu kenging kapayun urang